Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi nu mulia, salah sawios carios lucu sareng ngandung unsur pendidikan oge anu ngalalakonkeun hiji tukang ngurus masjid di wilayah Bandung melah ngaranna Mang Minta. Eta Mang Minta teh wargi nyaeta katelah muazin sarta tukang ngurus hiji masjid di wewengkon Bandung anu salares nama anjeunna teh mungontrak jiga nama wargi bumina teh ngan ukuran 3 ka 4 ngontrak tuang kieu di imah sorangan. Kacaturkeun aya 2 kejadian di masjidna nyaeta leungiteun barang-barang atawa banda kagungan masjid wargi. Ieu dongeng enteng dihimpun ku saderek Diwul sareng Bu Ratnawe Bandung. Sumangga wargi nu mulia, salam baktos kasadayana. Mugi tiasa ngaboberah mamanahan urang sadaya. Wargi nu mulia, tara-tara tisasari kuring cek nu nyusun oge babaturan nu tiluan milu acara di masjid nepi ka tengah peuting. Biasa nama mun acara kumpulan atau pangaosan teh ukur miluan mimitina wungkul. Sanggeus dibagi opieun atawa dahareun dina dus mah tuluy jalicir kalabur. Ngadeung ulin ka sigen tempat. Tapi peuting eta mah beda tisasari. Teuing pedah nu mere pedarana teh mama ajengan nyaeta pupuh DKM masjid nu dipiajrih dipihormat. Teuing pedah kuring sabatul-batul geus eling hayang regepkeun tausiah mama ajengan. Beres anjeunna medar tausiah brek kabeh ngaropi susuguh nu geus dibagikeun ti anggalna. Resep oge cekeng teh miluan ngobrol sabada pangaosan. Sanajan nu hadir lolobana mah bapak-bapak, tapi aya oge pantaran kuring nyaeta pantaran SMA-an. Wargi teu karasa geus satengah 12 peuting. Batur nu tiluan rada hese diajak balik teh. Betah keneh cenah di masjid. Uing kapeutingan euy. Kumaha balik euy? Cekeng ka babaturan. Urang bagadang we euy. Cara di masjid uing mun balik mah teu ludeung di jalanna euy, jauh sorangan deui. Didi nu imahna pangjauhna mere ide. Alah, begadang wae sekalian. Kabeh nu tiluan sapu ngerek begadang di masjid. Kocap bapak-bapak jeung para pamuda liana geus baralik. Kari kuring jeung babaturan nu anteng keneh ngobrol teh bari gogoleran di juru masjid. Lila-lila panon karasa cepel. Lah bae kasarean. Tubuh jang, udang. Nah, kumaha ieu teh bet salah di dieu. Udang, subuh. Tetela nu ngahudangkeun teh Mang Minta. Nyaeta muadzin di eta masjid ngaguyah-guyah ka kuring sabatul-batul. Atuh wargi kabeh ting kulisi. Ret kana jam geus pukul 4 subuh. Weh, deuk harudang moal. Geus rek adang subuh yeuh. Harudang. Pilih mama ajengan kabujeng ka dieu. Buru-buru hudang. Tah tuluy amparkeun karpet euy. Kajongjonan kuring sabatul-batul ngaharuleng. Karpet nahaon?
cek dina hate. Karpet naon Mang? Nu mana? Didi nu ngomong. Oh, Didi. Karpet nu di sop belah hareup, karpet weutuh boga masjid. Nah habat dilaan, ulah di udara tuh. Jeung bebersih mah bebersih bae atuh, teu kudu nyelepan karpet sagala. Saha Mang nu nyelepan karpet ari amang teh kitu geuning ngaminta. Kuring mah teu rumasa. Kuring jeung babaturan saur manuk teu rumasa nilepan karpet atawa ngampihkeun karpet masjid. Nah ka mana atuh ari tilepan ku ilaing mah euy? Duka atuh Mang. Kuring sabatul-batul oge ting haruleng. Kabeh ting haruleng papelong-pelong. Mana kitu mah karpet weutuh masjid teh aya nu ngiwat, aya nu nyokot di masjid. Saberesna netepan subuh, mama ajengan oge marios kaayaan. Atuh Mang minta ngadugikeun ka maajengan yen karpet gaduhna masjid teh ical, itu saur Mang minta. Tapi diwalon ku mama ajengan keun bae meureun lain milikna. Uang meuli deui lantaran aya keneh kas masjid nu bisa dipake meuli karpet weutuh. Tungtungna mah isukna teh wargi Mang minta meuli deui karpet nu weutuh sarta lamun teu dipake eta karpet teh sok teu diampihkeun kalawan rapi. Sarta kunci pangto masjid ge dihadekeun leuwih wedel lantaran bisi aya nu niat jahil nyokot karpet atawa banda masjid sejenna wargi. Peutingna wargi di eta pilemburan di kota Bandung teh hujan ngepis ti isya keneh. Jigana meujeuh namun dipake morongkol teh. Sanggeus salat isya di masjid, Mang minta tuluy balik ka imahna. Nyaeta wargi imah kontrakan ukuran 3 ka 4. Tuang tieung manehna teh di imah sorangan. Matak haroream lila-lila ngaherang. Beres tatahar ngan buhar bae Mang minta ngambah alam pangimpian. Hujan napaes peuting simpe. Tengah peuting beuki jempling dibarengan ku petengna. Mang minta mingkin marongkol di harudung sarung belel. Kahudangkeun ku nyecepna Mang sajanari pukul 3. Jana hari ceuk Mang minta ngulisi. Manehna laju gigisi. Mencrong kana jam beker gigireun pangsarean. Geus pukul 3. Pantesan maneh tiris-tiris teuing. Mang minta ngagerendeng sorangan. Tuluy nguliat jeung babatek. Satuluy nama gesat-gesut di baju takwa. Kacatulkeun pukul 3 leuwih saeutik. Mang minta ngingtig ka masjid. Cetrek manehna mukakeun panto hareup. Brai lampuna dihurungkeun. Laju tunga-tengok kana sopang hareupna. Nempoan karpet weutuh bisi diringki deui bangsat. Lantaran basa saminggu kamari karpet anyar nu meunang ngaganti teh tetela aya nu maot. Kumanehna dititenan yen karpet teh teu ka mamana. Alhamdulillah. Aman ayeuna mah karpet teh. Itu gerentosna bari nyerenge wargi. Satuluy Mang minta ngagerendeng deui.
hmm da basa ieu mah atuh eta we barudak sarare di dieu sabatur-batur sigan ngaronda tas pangaosan teh salah tinggal luhur di juruan masjid. Ari bangsat manggulan karpet di arang tepun mang minta anteng noroweto sorangan nu satuluna mah gap kana mik manehna laju maoskeun asma-asma Allah kalayan oge tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam batul mujahidin ya Rasulullah itu menawi wargi nu satuluy nama ngong deui manehna nyarita dinamik sejak bewara kabalarea panggeusi eta pilemburan utamana mah ka kaum muslimin sareng muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana ngemutan kasadaya wargi wireh waktu di masjid sakumahanu atau dina jam di ieu masjid parantos nunjukkeun kirang langkung sabu astagfirullahaladzim wargi jamna leungit jamna leungit aya nu maling ya Allah gorowokna mang minta wargi dina toa atawa sapeker masjid itu manawi wargi deuh kukumawan tun jalma-jalma nu sok heureuy atawa sok gaduh pateka dan nyandak barang atawa banda-banda di masjid sakedah nama dipusti-pusti malah lamun boga milik mah ditambahan ieu mah dicokot manite gaduh rarasaan kalaku hiji jalma mukmin sareng jalma muslim. Para wargi nu mulia sinareng bagja alhamdulillah rupi namung sakitu hiji carios anu ngandung pendidikan kanggo urang sadayana. Salam baktos kasadayana hapunten kana samudaya kalepatan sareng kahilapanana. Carios pangalaman mang minta nu ngurus masjid di wewengkon Kota Bandung anu dihimpun ku Kaddirektiwul sareng Puratna Bandung. Hatur nuhun wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.